nalika Banara tiasa ka Banang janten babanana Nini Kalingking alatan dipaling kunyi Maria kumargi Banara dina kayaan pedaya teupaya karawannya mangga urang lajeng deui atuh kasubri kaum dangu sadaya Mang Jaya ti studio ngaturkeun nuhun mudah-mudahan para mitra salamina aya dina ginanjar kamujengan langsung sawu bahet sare tidak mangdong kini dongeng kiran gumakeun hapunten para mitra mangga wilujeng ngadangukeun serius nyambung judulna Jawara di Kuburan. Para wargi sadaya harita para mitra Banara tuluy nyarita kunaon beungeut anjeun jadi kitu nini peot nah anjeun memang make kedok tadi teh atawa kumaha cek Banara ngawani-wani maneh nanya ka Nini Kalingking sabab bani jeung teu wani teh didinya mah sarua bae naon sababna para mitra kulantaran Nini Kalingking harita teh kasebrot ku getih anu kaluar tina Banara teh Banara aing muji sia kana ketemuhan teh sia deuleu tapi ulah waka bunga deuleu pikeun aing warek eleh ku manusia pantar sia dina waktu ieu memang sia nu unggul sok sanajan diborogod tapi geus kuat dadah panarajang ti aing tapi tungguan sia 2 minggu deui pangawasa aing bakal tamah deui 1000 kali lipat lamun aing geus ngahakan hambru budak awewe nu masih keneh pahlawan deuleu rasakeun sia deuleu sia moal samat kaniaya deuleu jahat pisan sia teh Nini Kalingking Nini peot si horeng para mitra Nini Kalingking neangan budak parawan teh maksud jeung tujuanna di alah hambruna pikeun di dahar eta minangka jampena sangkan manehna awet ngora Banara siga nu gemes pisan cakakak Nini Kalingking jeung seurikeun naon bedana sia nu jahat jeung nu bager buktina hirup mah sarua wae deuleu malah aing mah disebut jahat ku sia bisa hirup 175 tahun deuleu tapi naha nu disebut manusia bener atawa nu ngaku manusia bener tara ngalakukeun kajahatan hirupna paronok sia ngarukor 40 tahun lilana paling loba sia deuleu 70 tahun sedengkeun aing mah panjang umur malah lamun aing geus hasil ngahakan hamburu budak parawan umur aing bakal tambah deui saparapat abad sarta kagagahan aing bakal timbul deui ka ayeuna oge aing teh rek ngahakan eta hamperu lantaran geus heubeul aing teh teu ngahakan lantaran sabatara waktu ka tukang bangsa aing nu ngaran sirat mana ditulungan ku bapa sia ayeuna sia kudu nanggung akibatna sia bakal dicacag ku aing dicacag di walang-walang disisik di kunyit-kunyit tungguan sia 2 minggu deui di dieu mah sia teh moal aya nu mangehan lantaran buha aing mah rahasia moal aing nyahoeun cek Nini Kalingking bari jalang jeleng gagah naker ka Banara geus teu hayang nyiksa ku paneungeul sabab tadi ge teu wani teu mawa hasil lantaran kagagahan Nini Kalingking keur surut nu matak Banara diantep wae tapelin hartina untung pikeun Banara sabab sanajan teu diteungeulan oge ari ku diborogod lilana 2 minggu mah tetep kasiksa manakomo awak Banara mah keur dina kaayaan kurang sehat waduh jahat anjeun Nini Kalingking aing mah jeung tibatan modar alatan lang layeun leuwih hade modar alatan ditampilingan hayo geura teunggelan deui aing Kalingking ulah dilila-lila sia cek Banara semunang tang panon molotot ka Nini Kalingking teu kudu nawares sia Banara engke geus waktuna sia bakal disiksa ku aing deuleu gimana pangawasa aing geus balik deui tidinya sia bakal nanangan panyiksa ti aing pek we ayeuna mah hees heula sing tenang sia ngan wayahna ku aing moal disuguhan malebok angin we sia mun lapar mah cek Nini Kalingking bari koloyong kadeukeut Nyi Maria gep pigelang Nyi Maria dicekel pok Nini Kalingking nyarita bangun galak langsung sia kunyuk hampir sia bakal dihakan sia ku aing rek dipake ubar sia pikeun namahan kagagahan jeung umur aing lantaran lamun teu kitu ilmu aing moal mental deuleu hayo nangtung sia Maria cek Nini Kalingking bari ngagusur Nyi Maria atuh puguh tumerapna ka Nyi Maria harita meuni rumpad rempon bujur asa tinggalin pok ngajawab bari ngalengis Nini ampun Nini abi mah ulah dihakan abi mah hayang kana hirup abi mah tamperuna leungit Nini cek Nyi Maria bari murengis jantung meuni asa ratung tutunggulat dada karasa pating sereset waas teman lamun dadana dibedel terus di alah hamperuna
Jempe si Maria. Ngomong siapa baliut teu pugu da le. Di mana sia nya hoyan hamperu sia leungit teh le. Dasar manusia burung sia mah. Tariuk dina bangku. Waing rek di bade ada sia deuleu. Cek nini kalingking barigap kana peso balati. Kulilap sisirkeut katempo matak paur. Kero Nyi Maria sasamat matak watir. Aduh, ampun ini ampun. Ampun ini abdi mah ulah dipaehan. Hampuru abdi mah ulah dicokot mung hiji-hijinan ini. Sing karunya we atuh ini. Kapan aya keneh waktu 2 minggu deui. Cik atuh abdi teh pasian kalonggaran. Sabios abdi bade milari gantina. Nu langkung seueur asal abdi we ulah dipaehan. Cek Nyi Maria bari nyuruh pada dampal suku nini kalingking. Terus cerik meninggal bangingi. Teuing teh sia sanggup neangan gantina deuleu. Tu bener sia ngomong teh. Cek nini kalingking bari molotot kana punduk Nyi Maria. Nu harita keur nyuuh bangun anu kanyanyerian pisan. Terus nini abdi sanggem kanggo milarian gentosna. Malih mah abdi sanggem ka ninggalkeun hiji. Asal abdi dipasihan waktu heula we kanggo milarianana. Cek Nyi Maria negeskeun kasanggupanana. Heuh bener. Memang waktuna aya keneh 2 minggu deuleu. Sabab teu bisa sagawaya. Nah kana teh hamperu teh kudu malam Jumat Kaliwon sia. Sedengkeun Jumat Kaliwon teh kakarama 2 minggu deui. Tah kulantaran kitu heung hayangnya nang dicumponan sak wae. Tapi sing inget ya. Aing teh bisa modal mangsa ti kajauhan. Lamun sia kabur sanajan katungtung langit. Nepi ka alak paul ceuk paribasana, nepi ka alak lakan mega, tantu ku aing bakal kaudag, bakal beunang. Mata kade sebelah jalir tidak janji. Sia kudu satuhu kana janji, sarta kudu menangkeun 2 banoja nu asli. Dikeun dialah hamperunak wae. Kaharti sia Maria. Cek nini kalingking bari mureleng ka Nyi Maria. Serina es tuding mataku kurayeun para wargi sadaya. Teu beda jeung seri setan anu aya di jero guha aweuhanana bulak-balik di dinya keneh mulak. Tapuguh lawang guha teh kabeh jadi tutup. Para mitra sadaya, harita Nyi Maria tuluy nyarita deui. Kahartos pisan ini, mangga abdi bade tumut kana parentah ti nini. Asal abdi dipasihan hirup, ulah bade dialah hamperu. Mangga abdi bade milarian pigentosinana, nanging kedah iraha miusna nini. Cek Nyi Maria mani bunga pisan. Sasat nama asa teu tulus digantung, teu tulus paeh da puguh moal tulus dialah hamperu. Pok nini kalingking ngajawab. Syukur deuleu. Syukur maneh kudu init ayeuna keneh. Sarta kudu menangkeun poe ieu keneh atawa poe isukan lantaran sakur anu rek dialah hamperu waing rek disiksa heula sina nepikeun kalipuh. Malah moal dibere nyatu nepi ka waktuna di podaran. Ayo geura ini sia Maria. Cek nini kalingking bari nuju keluar. Kencang Nyi Maria ibit rusuhan ngan sirikna telumpat bae bakat ku hayang buru-buru bebas. Sedengkeun Banara menirenghap ranjug ngabadungan caritaan nini kalingking. Manehna ngarti ayeuna mah naon sababna nini kalingking sok malingan parawan anu keur meujeuhna mekar. Puguh menika kerot Banara bakat ku manehna geus kagamarkeun kumaha peurihna disiksa ku nini kalingking. Komo lamun inget ka nyirat manah mah hate Banara ngadadak panas pok ngajawab jroning hatena. Tete bener caritaan ratu manah teh. Nini kalingking lain manusia anu waras. Manehna geus jadi satengah iblis, malah leuwih jahat tibatan iblis. Waduh cilaka lamun baheula nyirat manah hasil ditewak ku si nini kalingking. Sigana bakal dibedah dadana sarta dihakan hamperuna ku si Nurus Tunjung teh. Ini tak ketir. Cikerantos Banara bari molohoh ka nini kalingking anu harita keur duduk dina bangku siga nu malawung. Antukna Banara jeung nini kalingking pahuleng-huleng bae. Banara ngarasa kasiksa da puguh salirana kudu nangtung. Ngahiji jeung tihang bari awak diborogod sedengkeun nini kalingking minang-minang ucang angin dina bangku. Tapi memang paroman siga nu bingung malah mah ka Banara ge siga nu ngantep. Da ceuk pikir narek disiksa engke oge di mana pangawasa manehna geus pulih deui. Para mitra sadaya, can urang tunda heula ka aya di jero guha. Panuwargi urang teuneun dihaneuleun sieum urang tunda dihanjuang siang paragi nyokot ningalkeun. Dirinya urang tunda hiji waktu diguar deui geus pasti kitu keneh. Tapi teman baris diguar dina waktuna ayeuna urang tinggalkeun ayeuna urang tuturkeun Nyi Maria nu rek kaluar.
Mana lempang gagancangan Rupanto sanggis tepi red kana tulah rahasia hiu cekok batu nu sagede hulu kuda tadi jejak roket rai Panto siang muka ya cahaya asup ka jero menicaang malah kabeneran di luar teh durang kene panon poe geus lingsir ngulon torojo Nyi Maria keluar tina Panto red manehna ngarewet kana batu anu nonjol hiu keduk di jejak sekaligus belum Panto nutu geus kitu mah koloyong Nyi Maria lempang tapi kakara geni merengkap cileng curelat ceuli Nyi Maria aya nampili aduh cek Nyi Maria bari sasampoyongan sonton bu nyeuh hiu jebet punukna ditimpah deui Nyi Maria ngarasa lieur bumi alam asa muter akhirna ngagoler teu empes-empes geus kitu mah cakakak tinu bala aya nu seuri horeng teh para mitra nu seuri teh Kalasugi halus ya halus pisan eta gerakan teh Malati kula ngarasa reus bebaturan kesit Tanginaas saha kira-kirana eta teh Malati Kalasugi bari terus keluar tina panyumputan ari Malati bodas syukur ngajega gigire Nyi Maria pok ngajawab bang reus jeung bunga pada dipuji eta mangkeluk ngaranna Maria anakna si budak siluman anu sawatara waktu ka tukang geus pinangih jeung ajal alatan maehan maneh ya ieu pisan sigana nu maling Kang Banara oge lantaran tanda-tandana akur jeung keterangan si Tergosi deui jawab Malati bodas nerangkeun kalayan jelas ka Kalasugi ini umut-umutan Kalasugi teh pok nyarita deui syukur Malati lamun kitu mah keterangan si Tergosi deui teh bisa dipercaya lantaran geus aya buktina teu mencong tina kanyataanana ini mah tinggal ngusahakeun sangkan bisa asup ka jero tapi samemehna si Maria kudu ditali ku heula mun perlu mah gancang dina tangkal kai tapi kudu di tempat bunyi kumaha satuju Malati cek Kalasugi bari melong ka Malati bodas gancang Malati bodas ngajawab pikeun kuring mah akur we satuju kuring ieu urang borogo dina tangkal kai urang lebuni engke lamun geus sadar urang tanya ku urang cek Malati bodas bari rekenyang mayang Nyi Maria terus dibawa ke tempat anu sunyi dituturkeun ku Kalasugi bari ngagusur aruy nu kabeneran loba di dinya sanggeus duana aranyog ka eta tempat pok Malati bodas narita teu naon di dieu Kalasugi nah kuat kira-kirana cek Malati bodas bari nunjukna tangkal tisuk sagede cangkeng cukup lah sok cenah nangtung dirinya rapetkeun jeung tangkal tisuk kukularek diborogon ku aruy cek Kalasugi bari terus para mitra sadaya ngalian Nyi Maria dihijikeun jeung tangkal tisu teteh dina di jarawena teh gancangna keur teu lila oge Nyi Maria geus panggih di talian panggih piraku rek kuat nalanon aman mah kumaha saterusna Malati narek nyobaan ka Panto buhat apa moal cek Kalasugi bari ngareret ka Malati bodas ulah bakal Kalasugi leuwih hade urang mingguan heula si Maria lamun manehna geus sadar urang tanya keterangan minaan Kang Banara lamun Kang Banara geus yakin aya di buha kakara urang asup ka buha teu ulah salempang lantaran waktu si Maria keluar sakabeh gerak-gerikna kanyanguan ku kuring Malati bodas bari neuteub ka Kalasugi pahoman hayu marada marah mai lantaran Banara geus aya laratanana sajaba ti kitu caritaan si Tergosi deung teh teu bohong pok Kalasugi nyarita deui halus didoget tapi supaya tiroba mikiran waktu halus nama si Maria geuing gila lamun perlu banyu reku cai ngana tergali kumaha caina lantaran di dieu mah sigana jauh ka ditu jauh ka dieu jauh ka cai kumaha lamun digere liang ilmunya bisa eling atawa moal cek Malati bodas bari serieuti dina naon kitu ge lah sok lah cobaan sugan we bisa ol eling terus aya urang naon teh manehna eling tanya sakalian Jangan Kalasugi bari neuteub ka Nyi Maria ari Malati bodas teu nyarita deui gancang nyambut kemang jukut anu gagang rada panjang tuluy diasupkeun kana liang irung Nyi Maria Pamila para mitra cekes Nyi Maria bersih akhir namanya bunta terus sarat reret ka Kalasugi jeung ka Malati bodas kebeng Nyi Maria ngagebeng sarta kebek lantaran dirina geus diborogon dina tangkal kai para mitra kaum barang harita teh sadar kalebang dinya hauk Nyi Maria nyareke bangsat sia nanaonan sia make ngaborogon aing segala ha ayo lepaskeun sia
Amun teu dicacan sak wae geuleuh. Cek Maria bari murolang ka Malati Bodas. Lantaran tetela geus wawuheun batuduh geus fungsi tarung di pakarangan Imas Sambi. Mengarang kitu ngabaca teh sia. Tadi kira aing rek eleh ku sia Maria. Ulah gagabah sia ngabaca teh. Sia teh boro-boro bisa nyacag ka aing ngarenghap ge susah deuleu. Geura jawab pertanyaan ti aing di kamanakeun Kang Banara ha? Cek Malati Bodas bari nyeklan ceuni Maria. Sam hati ni Maria asap gireran perinak panon molotot ka Malati Bodas. Kok Marita ini cepet galak. Ya teuing geura. Aing mah teu ngasuh si Banara. Rek aing mah nanya ka sia, sabab sia teh tukang ngasuh si Banara deuleu, di kamanakeun si Banara? Jawab ni Maria malitganya bari cakrawat Tuhan Amara. Tapi hatena mah rada paur kemarni. Cai sia goblok deuleu. Bibir sia rawing rasakeun sia Maria. Cek Malati Bodas Wah, jabut peso balati tina cangkenga. Daun ceuleuh ni Maria ditulis, dia getih biji. Maria meringis sepakat ku paur pok nyarita bari gigi deui. Dia bisa nanya perempuan-perempuan yang gitu lembut mungkin disebut nate anu kalintang mata di pika inisna disebut istilah populer nama sadis karena ulah begitu orang melakukan perbuatan sadis. Perbuatan sadis nanti orang orang setan sia. Masih ada betul geus teuing sakieu aja aduh. Cumi aing menipeuni, awas ya bangsat, laguan siapa males aing. Montong gak boleh lewat sia-sia teh keur dihukum ku aing. Rek iraha sia males pati. Rek iraha sia males ka aing. Mending oge jawab pertanyaan ti aing di kamanakeun Kang Banara. Lamun teu ngajawab disisit kulit beung sia. Sok jawab sia Maria. Sok. Lamun sia teu daek ngajawab geus tantu kageulisan sia bakal leungit langsung disisit cek ku aing diturihan. Cek Malati Bodas bari ngantelkeun congo peso kana pipi ni Maria. Tapi ni Maria kalah kamolotot huntu ka karawat nafsu ngagedur amarah ti kabadahan. Amok nyedak tenaga midak teh da geus teu bisa naon-naon kajaba ti nyarekan ka Malati Bodas. Untung maksakan teu nyawa sia babi. Da ieu mah teu ngasuh si Banara deuleu. Hayu lepaskeun si aing kunyuk. Aing mah teu gablek dosa deuleu. Kunaon sia wawanian make nalian ka aing? Cek Maria bari trot nyuruhan kana beungeut Malati Bodas. Kemudian Malati Bodas nafsu kalayan ti loba catur. Seret pipi ni Maria ditulis ku peso balati. Menpok itu kala sugih teu panujur. Siuk gep tigelang ni Malati Bodas ditewak terus ditompak. Plem. Peso balati ngaclem kan jauh ni Maria gegerungan nahan ka nyeri. Kunaon anjeun teh kala sugih? Naon sababna ngahalangan kana kahayang kuring? Cek Malati Bodas bari molotot ka kala sugih. Pok harita kala sugih nyarita. Malati Bodas tindakan anjeun kaleuleumih. Kula teu panuju kana kalakuan anjeun nu kaya ras-rasan. Cik atuh sing mikir, anjeun teh hiji wanoja, pira-pira boga perasaan siga sato. Sing eling Malati Bodas, ieu kala sugih bari nutup ka Malati Bodas, tapi sorot panon teu ngagamarkeun rasa memusuhan. Sabalikna da puguh kala sugih teh paramitra sadaya. Hiji wanoja luhung budina moal kuatun ngantep kana kajahatan jeung kasarakahan. Kitu deui ka Malati Bodas sifatna kasar bubuhan lila juwarah ku alam piluweungna. Kala sugih teu bisa ngantep ngan hanyakal maksud hade kala sugih katarima ku Malati Bodas asa dihina. Saung masang kuda-kuda pok nyarita bari molotot. Kala sugih anjeun ulah kumaha ngahalangan kana maksud kula. Sabab segala rupa tindakan kula geus aya dina perhitungan kula deuleu. Jeung deui kula teu bisa sabar, sabab beungit kula aya menyeduhan. Kula mah leuwih hade ditampilin jeung cibatan ciduhan. Yo, maju kala sugih, urang tarung patutunggalan jeung kula. Lamun anjeun rek ngahalang-halang kana tindak kadu kula kana segala rupa rencana kula. Cek Malati Bodas bari ngakinir bakat ku nafsu, tapi kala sugih tetep tenang. Ke Malati. Ulah kitu Malati. Omat ulah salah arti. Kula mah teu aya maksud kitu. Kula oge memang satuju kana maksud anjeun anu rek nyangan Kang Banara. Tapi naon? Nah, atuh make ngahalangan kana
segala rupa tingkah parupolah kami. Sok nyarita. Ye. Kula can beres nyarita. Kula teu satuju lamun anjeun nyiksa batur kalayan teu make ukuran. Cik atuh cing boga rasa jeung perasaan. Cing boga rasa jeung rumasa, kumaha lamun dituri hadepi anjeun. Nah anjeun rek suka teu moal. Samemeh urang ngalaksanakeun sagala rupa kahayang urang. Samemeh urang nyiksa ka batur, rasakeun heula kudu disorangan. Kumaha rasana lamun diciwit, lamun nyeri atuh ulah ngalakukeun kitu. Pamodern nurih hiji kalakuan luka cida pisan di luar batas. Jika tu sok sanajan urang dina kayan amak anu kacida amakna, sok sanajan urang dina kayan amarah anu kacida gedena, urang kudu dipeper ku diri sorangan. Batur mulai meper tapi diri sorangan. Perangan hawa nafsu teh nepi ka wates-wates anu memang aya watesna. Cikala sugih bari detep ka malati bodas sorot panu bersih dengan kajahatan atawa teu aya bahawa musuhan. Ya tentu kula moal suka, tapi ari si Maria mah beda deui. Manehna geus kumawani ngalawan ka kula, geus kumawani maling Kang Banara, jeung kumawani nyiduhan beungit kula. Matak wajar lamun diwarah teh, naon salahna lamun kitu? Cek malati bodas tetep kasarnya bungkuk. Memang salah, lantaran teu boga rasa kamanusiaan. Anjeun nyiksa batur mawa karep sorangan wae, cik atuh make jalan nanti. Ye, memang bener memang. Anu ngaran si Maria geus ngalakukeun kalakuan salah. Da manehna atuh jelema pagaweanna kitu cik urang. Da urang mah maksud jeung tujuan ge neangan kahadian, neangan bebeneran. Lamun urang dina trengkak paripolah teh hartina kudu aya watesna. Nah, model kelakuan anjeun tadi kaleulewihi. Ye. Ai diwarah mah wajar. Nya. Tapi kudu make perhitungan lantip. Sangkan caina herang laut namunan. Lamun kitu carana, wah tang tuh bisa laksana cita-cita. Terkadang diri anjeun bakal cilaka ku pelaksanaan. Jempe sakala sugih, ieu rasakeun panerjang aing deuleu. Kitu ti bodas kalata hiup ngalumatkeun peureupna. Menurut ngala cukang yeung kala sugih untung kala sugih waspada. Gila ngagiwarkeun sirahna polos peureut malati bodas menyok angin. Tapi cukup begitu suku malati bodas meningan sakilat maju barengan kuleungit kencang ngerawel tak kala sugih hiup kaleong awak kala sugih rada meleweng hiup balikat kala sugih dikapi. Aduh cikala sugih bari muringi selantaran tetela gerakan malati bodas kacida ke situ. Dan memang lain lawan-lawanan kala sugih atuh. Kuyung kala sugih rada sasampoyongan tapi gancang ngumpulkeun kakuatanna reg kala sugih ngaranna terus taki-taki pikeunangan serangan malati bodas. Tapi malati bodas teu nyerang deui kala kapok nanya bangun gemes. Rek ngomong deui atawa moal kala sugih? Sok maju sia. Lamun nya sia lalaki piraku eleh kubikang? Cek malati bodas bari keperot nahan amarah. Beungeut katara geunit kana nama. Malati anjeun memang awewe. Anu tanginas kakuatan jeung kagesiran anjeun memang unggul. Tapi ulah ngarasa reus kitu malati. Kakuatan manusia aya watesna. Omat sing sadar malati. Aya nu gagah manusia, aya nu gagah deui. Anu pangpunjul-punjulna aya nu munyulan deui. Cikal sugih tetep nyoba-nyoba ngasupkeun pepeling ka malati bodas anu keur nafsu anu ngagugudung. Puguh katarimana ku malati bodas kalah ka asa beuti kahina. Teteh anjeun mah lain antep-antepeun kala sugih. Ari satadina mah kula tereng ngahampura ka anjeun, tapi kula terang teu daek jempe, kapaksa anjeun kudu diwarah ieu. Sok. Modal sia. Cek malati bodas bari luncat narajang ka kala sugih. Tapi jeleng kala sugih luncat ka tukang plos panarajang malati miplos. Terus balik deui rek ngarawel tak-tak kala sugih. Corela jeleng jero aing ngagorowok. Lahan. Naonan kala kapasea ieu teh? Sekiji sora minong toreng tarik pisan tubuh malati bodas ruwasin. Penteureun barang ret direret kagigir didinya geus ngabedega si tergosi. Sebab pangubang anu ambek gancang malati bodas manggut ngarehormat. Ini jeung sumping mamang, hapunten abdi kirang hormat. Cek malati bodas bari netep ka si tergosi. Hatena rada ngageter daru masa geus nyieun kasalahan. Anjeun teh tetep sasar malati bodas.
langsung keluar tina awak anjeun keneh. Omat sing sadar malati usaha nu geus hampir hasil ulah rek diracunan ku kalakuan goreng. Nasehati kala sugih perlu diperhatikeun. Tanya si Maria kalan sabar ulah dikasaran. Lantaran teu akur jeung kamanusiaan. Si inget malati anjeun ge manusia, si Maria manusia, kala sugih manusia. Urang sararea kudu ngahargaan kana hartina manusia. Awas ulah salah. Manusia teu kumawasa, manusia teu pantes sombong jeung adigun. Ulah kena-kena gagah terus ngahina kabatur. Ulah kitu malati, tinakan anjeun teh salah. Jaga di akhir bakal ngagikeun ka anjeun. Sok ramen tadi hampura ka kala sugih. Usaha anjeun duaan teh hasil. Omat ulah diruksak deui ku anjeun sorangan. Si terbos siding nyari tangan dumbi bawa malati bodas meningah hulang manehna rumah saat sasar para mitra sadaya atuh akhir nama si malati bodas teh tuluy nanya ka si terbos siding. Nah geuning mamang uninga kana segala rupina cik malati bodas bari nitip ka si terbos siding. Samana si terbos siding ngajawab mang jairahna saudara. Saterusna para wargi si Trogos Siding tuluy nyarita deui. Mangga Bandungan kana naon-naon nu kajadian. Malah sakabeh caritan anjeun jeung kala sugih kadenge kabeh nu matak geus ulah rek loba aturan. Teruskeun perjuangan rebut Banara tina leungeun jeung jahat. Cek si Trogos Siding estu sumanget pisan. Mangga mamang ning naleres nu maling Kang Banara teh ieu manusana cik malati bodas bari nunjukkan ni Maria bener eta teh malati. Matak sing hati-hati perjuangan anjeun teh hasil, tapi bahayana memang loba. Matak kudu hati-hati ulah nepikeun ka pasea jeung batur sorangan. Urang kudu bersatu, artina mah kudu sarengkak saparipola. Ulah pakia-kia, ulah pahilir-hilirnya mani, ulah pagirang-girangnya tampian. Sok bersatu pikeun ngalawan musuh. Jawab si Trogos Siding beuki kandas malati bodas meningah hep-hep panitra bari ngarenghap narik napas. Kudu cicing ngareng hep-hep. Atur nuhun mamang abdi rumaos lepat. Hampura kuring kala sugih. Kuring rumah sakajurung teuing ku nafsu. Cik malati bodas bari nyolongkrong ngajak sasalaman ka kala sugih. Gap ku kala sugih di tampanan bari ngajawab. Sarua malati ulah diminta dihampura ka anjeun. Hayu ayeuna mah urang pada neruskeun perjuangan. Kang Banara kudu buru kapanggih samemeh anjeunna cilaka. Jawab kala sugih bari marahmai hatena ngarasa bungah jeung muji syukur ka pangeran. Bet diparengkeun aya nu misah, akhirna malati bodas sadar kana diri. Nuhun kala sugih hayu ayeuna mah urang nanya deui ka si Maria. Urang perlu keterangan leuwih jelas tuluy yakin. Cek malati bodas bari ngadeuketan deui ka Nyi Maria. Terus dituturkeun ku kala sugih sedengkeun ka si Trogos Siding mah teu malire deui. Kasempetan nu hade teh para mitra pikeun si Trogos Siding. Sakilat manehna luncat terus nyumput dinu buni ku malati bodas jeung ku kala sugih teu kanyahoan. Kalah kajarong jone melawong kana beungeut Nyi Maria nu harita boleger bureum ku getih sirah lehek-lehek bangun ritu. Atuh ambekanana renghap ranyu dadatul naek sing ngapok malati bodas nanya. Maria, siksa anu bieu can aya hatina lamun dibandingkeun jeung siksa anu bakal datang. Tapi anjeun moal tulus dihisa lamun daek ngajawab pertanyaan kami kalayan jujur. Malah rahit urut peso dina pipi bisa diubaran di ku kami. Bisa lita sabihari moal aya tapakna. Sok jawab nu jujur, di kamanakeun Kang Banara? Cek malati bodas bari ngajungkeun gado Nyi Maria. Nu harita keur ngeluh bari ngahruk bangun ponok pangharepan. Breh katempo panon burahai beureum sarta cipanon ngaremeng pok Nyi Maria ngajawab deuleuy pisan sora ampir teu kadenge. Malati bodas, si Banara aya di jero guha. Ayeuna keur disiksa ku Nyi Kalingking. Tadi mah manehna hirup keneh, tapi geus ripuh pisan. Kumaha ulah rek nyiksa ka kuring malati. Lantaran kuring mah sakadar diparentah ku Nyi Kalingking. Jawab Nyi Maria bangun dari Dikoro nyelek asanya cokan, hate panas jeung perih asa digerihan.
bebas ini kalingking bepangi jeung Malati Bodas anu bengis jeung kasar alah batan lalaki. Bu, cilaka lamun kitu mah Kang Banara geus aya di leungeun ini kalingking. Sigana Ipis harap pahan kana bisa selamat. Tapi teu naon, nuhun kana katerangan ti anjeun Maria. Lamun kuring hayang asup ka guha kumaha carana? Sok bejakeun sakalian. Cik Malati Bodas bangun teu sabar. Panon molohok ka Nyi Maria. Asup ka guha mah gampang Malati. Tapi keselamatan anjeun teu bisa dijamin. Lantaran kuring can apal kabeh kana rusiahna. Makanya ini kalingking gak jadi jero. Tah kulantaran kitu omat. Ulah rek maksa asup ayeuna kitu ge. Lamun anjeun hayang salamet. Jawab Nyi Maria bari ngarahuh bangun ripu. Kudu kumaha atuh? Apan kuring teh perlu nulungan Kang Banara? Kunaon Kang Banara maot manten? Cek Malati Bodas bari nyusap beungitna dina komkolak matana kasawang diri Banara keur disiksa ku nini kalingking. Ada kuang heula sakedeung. Tantu nini kalingking bakat keluar. Tadi mah nini kalingking ka keluar. Kekeraan yang menang asup. Jawab Nyi Maria kalayan jujur. Atuh ari ngadengi kitu mah Malati Bodas ge karunyang terus harita ngaragamang kana tali di borogod. Dipake ngaborogod Nyi Maria tapi kakara ge dicekel gajang di halangan ku Kalasugi. Ulah gagabah Malati. Segala rupa ge kudu make jeung perhitungan. Keun antep heula ulah wae dibuka talinya. Sabar atawa naon teh rasa karunya kudu aya watesna. Ieu teh musuh urang. Sing sabar. Sok sanajan urang kari kacida pisahnya urang kudu make perhitungan matang. Ieu musuh urang sok we antep heula. Kalasugi bari narik leungeun Malati Bodas. Ai mau di anjeun kumaha Kalasugi? Cenah tadi ulah kasar teuing ka batur. Kudu boga rasa kamanusiaan. Tapi ari Maria rek dilepaskeun ulah. Nah kudu kumaha tuh benerna? Cek Malati Bodas bangun keheul. Sabar Malati. Tadi ge cek kuring sagala rupa kudu make perhitungan. Ulah gagabah, perkara nyiksa memang ulah dikaleuweuhi, tapi dina perkara ngabebaskeun oge kudu hati-hati. Keun antep heula. Nu teh lamun Kang Banara geus kapanggih kakara si Maria lepaskeun. Kitu cek pamikir kuring Malati. Jawab Kalasugi bari niteup ka Malati Bodas, lang Malati Bodas ngahulang mikiran caritaan Kalasugi. Barang dipikir-pikir mah teh tela aya bener, akhirna pok nyarita deui. Nya bener Kalasugi kuring rumah saeleh. Hayu atuh. Ai kitu mah ayeuna si Maria tetep borogod. Ari urang kudu nyumput dina bumi terus bari ngadagoan keluar si kalingking. Cek Malati Bodas bari terus ngoloyong kana bumi. Gancang ku Kalasugi dituturkeun, tapi jero Nyi Maria ngajeroan kaduaan. Ampun Malati. Kuring lah disiksa kieu. Lepaskeun kuring Malati. Cek Nyi Maria bari nyurucun cimata. Wayana sing sabar Maria nya dabongan anjeun geus daek diparentah ku nini kalingking si nini iblis. Cicing we di dinya engke oge lamun Kang Banara geus beunang maneh bakal dilepaskeun ku kuring. Cek Malati Bodas bari jek diuk dina batu. Di jeureunana diuk Kalasugi. Jep sakedapan mah jarempe tapi teu lila Malati Bodas ge inget ka si Tergosidung jung nangtung terus dua kali kok nanya ka Kalasugi. Ari si Tergosidung ka mana nya? Itu kan nyamuan ngaleosna palang siang diuntakan jauhnya. Cek Malati Bodas sigan ngarasa hariwang lantaran tetela si Tergosidung teh gede jasana tapi pok Kalasugi nyarita. Keun bae Malati, keun bae. Urang kudu sanggup ngajalankeun ieu pagawean ulah gumantung ka batur. Cicing we di dieu. Urang kudu bisa nyanghareupan naon-naon bakal kajadian. Benerkeun atuh ari kitu mah. Cek Malati Bodas bari jek diuk deui. Geus kitu mah jep daya nyarita Malati Bodas jeung Kalasugi pating hareureup. Ari Nyi Maria ngehep-hep bari ngarorosakeun ka nyeri sedengkeun di tempat sejen ge aya jalma. Nya eta si Tergosidung nu terus-terusan ngawaskeun kaayaan di dinya. Malah sakabeh caritaan Kalasugi jeung Malati Bodas teu boleh didedengekeun lantaran tempat panyumputan teh teu pati jauh. Kaayaan beuki beuki panas padahal panon poe geus hampir wanci asar. Manuk-manuk leuweung loba nu pating keleper bari disarada siga nu ngarasa haridang jeung bayungnya. Di kajauhan kadenge sora surili pating jari. Ditema ku sora monyet nu pating calekrok. Malah sakapun sok kadenge sora maung ti kajauhan tapi Malati Bodas jeung Kalasugi katut si Tergosidung tetep caricing dia tempat.
sewang-sewangan bari ngalingakeun kaayaan dirinya. Sanggeus liwat sawatara waktu Bray Pantoguha muka kebeg Malati Bodas ngagebeg bakat kuruwas. Pernah eta sanes teh nu dipelong ti tadi keneh. Pok Malati Bodas ngaharewos ka Kalasugih bari noe. Kalasugih? Itu Panto muka deui. Sigana si kalingking teh bakal keluar. Awas sing hati-hati Kalasugih nini kalingking ka cida gagahna. Kuring ampir kateter kumanehna teh. Jawab Malati Bodas molohok kana lawang guha anu geus molongo. Jajantung ngadedak ratu tutunggulan malah nu kitu kaayaanana lain Malati Bodas bae. Dalah Kalasugih jeung si Tergos Sideng sarua pada-pada teu ngeuna cicing. Kalasugih pok ngajawab lalaunan. Cigana bener ceritaan si Maria teh. Si kalingking bakal keluar tapi nah abet lila teuingnya. Apaan bahasa si Maria mah teu lila keluarna teh. Cigana bae sok salse si kalingking mah. Keun bae sing sabar awaskeun sing telik. Bisi kapalingan tetempoan, jawab Malati Bodas. Bari melong kana lawang guha samemeh Kalasugih nyarita deui lol tina lawang guha. Aya nu bijil memang bener nini kalingking anu teu betaheun cicing di jero guha. Lantaran pipikiranana keur baluweng tapi kulantaran beungeut geus robah. Malati Bodas mending ngaranjug lantaran beda tinu geus kapanggih kumanehna. Sakedapan mah colohok bae. Ari Kalasugih pok nanya lalaunan ka Malati Bodas. Tanu ngaran kalingking teh Malati. Nah geuning tiga jurinya. Eta beungeut meuni haropa kitu teu beda we jeung juri kuburan. Pantes lamun jadi jalma jahat teh. Matak pita gila. Cik Kalasugih bari melong kana tangtungan ini kalingking. Sedengkeun Malati Bodas ngan ukur ngajawab ku ungeuk lantaran panon jeung pikiranana keur maleuweung malah mah kalah ka ngomong sajeroning hatena. Si kalingking bet jadi kitu rupana. Leuwih serem jeung leuwih pikasieun. Alabatan Paman Saron. Sigana mah nya caritaan Mama Sutara oge yen meni kalingking teh umurna geus leuwih ti 100 taun. Pantes sih matak sieun. Tapi tetep ku aing rek dipodaran. Cek Malati Bodas tina hatena. Panon molohok kan ini kalingking harita keur jalang jeleng bari nulak cangkeng. Ari sabab nini kalingking ngarasa heran jeung kaget. Pedah kaaya didinya jadi robah batu loba nu leungit tatangkalan loba nu dibabada puguh urut Malati Bodas jeung Kalasugih basa neangan Panto. Nah di dia baca di kieu palang siang aya manusia nu ngaburak bari tempat aing. Moal salah deui meureun tangtu kula wedetna si Banara ieu teh anu nyusul ka tempat aing. Ramja dolah si Maria. Teteh pagawean teh jorok geuleuh nu akhirna batur aya nu nyahoeun. Tapi kamana ayeuna si kasebelah teh nya? Cek ni kalingking bari terus kukulintingan didinya. Panon rurat reret ciga heulang anu ngintip kana anak hayam. Sedengkeun Malati Bodas jeung Kalasugih meuni reuwaseun sok sieun panyumputanna kapanggih. Ngan untung si Tergos Sideng ngarti barang nempok kaayaan ini kalingking kitu. Pok si Tergos Sideng ngomong galaunan. Beuh cilaka. Lamun barudak kapanggih bakal bahaya, ieu teh yakin disebut si kalingking. Utang tuna oge lain lawaneun barudak ngora. Bahaya ieu. Perhatian si kalingking kudu dipancing ku aing ngara barudak salamet. Cek si Tergos Sideng bari celepung luncat ka luhur. Kalakain kadupak meuni rabeng dibarengan ku sora anu ngorosak. Puguh nini kalingking ngaranjug bari pok nyarita. Bangsat sia. Hati-hati sia kurang ajar podaran sia ku aing. Geus kumawa nincak kana tempat aing deuleu. Jagoan sia bangsat. Sia kudu modal deuleu. Lemah aing mah teu meunang dipincak ku sia deuleu sia. Cek ni kalingking bari jeleng belesat mudag si Tergos Sideng. Tapi si Tergos Sideng ge henteu bodoh manehna ngerahkeun sakabeh kakuatan napikeun kabur satarikna. Tapi tetep teu bisa kaudag ku nini kalingking. Puguh sakilat oge dua jalma teh geus jarauh ti dinya. Malati Bodas jeung Kalasugih ngarti kana naon-naon nu kajadian sedengkeun Pantoguha teh muka keneh. Puguh duanana ngarasa bungah pok Malati Bodas nyarita semubuguk. Kalasugih Pantoguha muka, si kalingking kabur. Hayu aing urang ka jero. Kang Banara kudu buru-buru karebut deui. Cek Malati Bodas bari jung nangtung terus singkir. Bener, ayo ulah miceunaan waktu. Jawab Kalasugih bari caceleng luncati heula terus dituturkeun ku Malati Bodas. Plus duanana arasup ka jero guha. Ditempohkeun ku Nyi Maria nu keur diborogod sanggeus duanana araya di jero guha. Terus laleumpang ka jero srog ka tempat nini kalingking cicing.
Duanana pating polohok neangan Banara barang red kapojok gero Malati bodas ngegero. Kang Banara, duh, hapunten Kang, abdi telat nyanak akang ka dieu. Margi teu terang pantona. Buhasi kalingking teu tiasa dibuka pantona. Cek Malati bodas bari ngarontok ka Banara anu keur diborogod kana tihang. Puguh Banara menibungaheun paroman kacida pisan marah maina. Pok ngajawab bari seuring leutik. Nuhun Malati. Untung anjeun kesit jeung wanian. Nu akhirna bisa tepi ka dieu. Sok panglaanan pentali anu ngaringkus akang. Mumpung si kalingking kaluar, cek Banara bari neuteup ka Malati bodas, gancang Malati bodas ngajawab. Mangga Kang Banara, antosan sakedah ieu tamang urang keuretan ku peso. Kalasugih cobi bantuan megatkeun tamangna. Cek Malati bodas bari ngareret ka Kalasugih. Anu harita keur colohok bakat ku kaget. Komo barang nempo Banara dirangkul ku Malati bodas mah. Hate Kalasugih meuli panas asa direram. Tapi teu bisa majar kumaha dabongan maneh ngaku Kalasugih. Pok Kalasugih ngajawab dumarida beri neken perasaan anu ngagolak dina dadana. Kula tangtu bakal mantuan Malati. Sok keuretan ku besok. Cek Kalasugih bari serepet maneh ngajabut bedog srat ngeuretan tamang nu nalian awak Banara. Hate Kalasugih beuki tagibur jajantung ratug tutunggulan. Ari ka Banara kacida sonona tapi teu berat ngedalkeun. Akhirna leungeun Kalasugih ngaleper, puh bedog ngarurag. Kabeneran katempoan ku Banara. Puguh Banara kaget pok nanya ka Kalasugih. Nah kunaon Kalasugih hijing deui kuring asa-asa geus wabu jeung anjeun teh. Tapi bet bisa babarengan jeung Malati bodas. Kamarana si Ejro jeung baturna. Cek Banara pura-pura teu nyaho ka si Ejro. Padahal mati duanana geus parae ku manehna. Puguh pikeun Kalasugih beuki tagibur lantaran buah hatena geus bener-bener poho ka manehanana. Kalasugih alias Nilas Maya dina hatena mah ngajerit maratan langit ngoceak maratan mega. Nyeri jeung perih asa digerihan. Bet ditanya kitu ku buah hate. Tapi dabongan sorangan atuh lantaran harita teh katempona ku Banara. Manehna keur nyamur. Bener-bener hiji jajakan nu kasep ngalempereng koneng. Nu geus kanyahoan ngaranna nya Kalasugih. Akhirna Kalasugih apal kana dirina jeung ngamaklum ka Banara. Pok Kalasugih ngajawab sora rada ngageter. Saderek Banara, urang memang geus kungsi wawuh malah mahnya kuring pisan ngudang-udang si Ejron. Ngan hanya ka teu kasusul. Si Ejron ngaleungit di Gunung Bengkok. Saterusna kuring kulula kalunta-lunta sorangan. Ari perkara babarengan jeung Malati bodas mah wayahna ulah dicaritakeun di dieu. Sabab lalakona panjang jeung keur aya dina bahaya. Hayu ayeuna urang kaluar ti guha, bisik si Nini Kalingking datang mantet. Cek Kalasugih ngajawab kalayan hate nu berat. Dadina galecok dina hatena mah lain kitu caritaanana, tapi sasambat ka buah hate nu lila geus dianti-anti kari-kari barang patepung bet jadi kitu. Puguh lain deui matak nyerina kana hate Kalasugih. Oh, nuhun atuh ari kitu mah. Memang bener kitu hayu urang kaluar ti guha. Tapi ieu suku katalian keneh cik atuh pangmegatkeun tamangna. Cek Banara bari nunjuk kana suku gancang Kalasugih megatkeun tamang ku bedog. Malati bodas nempokeun kalayan hate nu pinuh ku pertanyaan lantaran Kalasugih teh ngakuna lanceuk ka Banara. Tapi ari geus tepungan ukur nyebutkeun wawu. Tapi kulantaran teu aya waktu pikeun cacarita, akhirna pok Malati bodas ngomong ka Banara. Kiat mapah tenepi moal Kang Banara. Mangaku abdi urang payang bilih repot teuing mah. Ari mapah teh sareng deui eta dina acuk jiga-jiga tilas getih. Kantos akan tenggutahkeun getih sapertos nu ti payun. Cek Malati bodas bari nunjuk kana kerah baju Banara. Kalasugih meuni panas hatena ngadenge caritaan Malati bodas. Tapi tetep teu bisa naon-naon kajabati lok-lokan reuyan cidu. Leres Malati. Akang teh dua kali ngutahkeun getih. Malah manu kadua kalina dugi ka nyebrot. Menderan pisan kana beungeut si Kalingking manehna ngajerit mata kuatir. Getih akang panas karasana. Kitu cek si Kalingking malah mah beungeut jadi robah matak pita gilaeun. Cek Banara bari ngareret ka Malati bodas terus ngareret deui ka Kalasugih. Kabeneran Kalasugih keur neuteup ka Banara atuh trep dua panon bantrok seakan hate Kalasugih. Asaya seuneu nu ngarerab renghap Kalasugih narik napas panjang. Terus ngabalieur bari nahan picerikeun malah mah tina awahing ku teu kuat. Koloyong Kalasugih kaluar ti heula.
manehna ngaleos siga nu punung Malati bodas meningan ranyu kitu di Banara, tapi teka tutuluyan Malati bodas meningan sakilat mayang Banara terus dibawa keluar tuluy. Para mitra anu mulia, teka catur di jalan Banara nu dipayang ku Malati bodas geus tepi keluar ti luar. Kitu ne kala sugih manehna lempang bangun rusuh nguru ka palabah Nyi Maria. Sanggeus tepi gek diuk dina akar paroman teu berag, malah jiga malaweung bangun jararauh paninengan. Bari diuk pok kala sugih nyarita sajeroning hatena. Ampun Gusti, nah geuning nasib abdi teh bet kieu. Buah hate nu mulan malen disusul-susul lebet geus ngahiji jeung awewe sejen. Gusti, nah saha atuh si Malati bodas teh? Kalakuanna kasar caritaan matak panas kana hate. Bapak, mak, tulungan abdi teh bapak. Geuning Kang Banara teh teu beunang dipercaya. Kalah ka pagurung-gurung jeung ngaran Malati bodas. Cikala sugih bari ngahulang malah mah teu kaampeuh deui berbaye cimatana bijil. Celak maruragan mapai pipina. Seredet hatena pating sereset asa disebit. Teulilah kurunyung Malati bodas nu mayang Banara nyampeurkeun. Keduk kana jantung kala sugih asa ayeun maganjel. Curucun cimatana bari jil deui menuju akhirna kala sugih teu kuat nahan perasaanana. Korejat cengkat kagancangan berembang lumpat satakar tanaga. Dan daunan anu kadupak menimurubut pangpung gararing nu katincak pating pletok. Teulilah beretak aya nuturkeun horeng uncal teh sigana mah embungeun papisah jeung sobatna Banara jeung Malati bodas ngan bati colohok. Ngaso. Para mitra anu mulia, duanana ting haruleng bari neuteup kana urut ngaliwatna kala sugih. Teulilah pok Banara nyarita ka Malati bodas. Malati, buru-buru akang tuna ulah dipayang kieu. Akang aya tanyakeun ka Malati. Loba hal nu teu mata ka harti ku akang. Cik Banara bari neuteup ka Malati bodas, kebeg Malati bodas rada ngarenyag. Gancang ngajawab bangun gugu. Mang akang, cik Malati bodas bari terus ngecagkeun Banara. Gek diuk dina taneuh terus ngarahuh bangun capek. Geus kitu gap kana wasi kuning nu aya dina jeroing bajuna. Alhamdulillah salamet. Lamun ieu barang karebut ku si kalingking tangtu kalangan persilatan bakal banjir getih. Cek Banara ngomong kana dirina pribadi. Malati bodas kaget pok nanya. Nyayo sareng saha Kang Banara? Cek Malati bodas bari neuteup ka Banara. Hatena ngadadak teu puguh rasa jajantung ratung tutunggulan kulumpat nakala sugih. Malati bodas jadi salah tingkah. Perasaan geus kanangkep hiji galagat anu kurang hade. Akang ngomong ka akang sorangan sarta ngucap syukur kanu maha kawasa anu geus nyalametkeun kana jiwa akang jeung kana wesi kuning titipan ti Paman Sarontea. Jawab Banara bari ngareret ka Malati bodas. Pok Malati bodas nyarita deui. Kang Banara, di dieu teh daerah bahaya masih kena caket kana guha si kalingking. Tah kumargi kitu mangga urang mulih we heula atuh ka lemur Cilayung supados nyariosna tiasa aman. Cek Malati bodas bangun teu sabar. Hate beuki ngarasa paure sok sieun aya kajadian anu teu dipiharep. Terus Malati, ayo dabang urang miang. Tapi wayahna akang payang deui, lain akang ogohan, tapi awak akang bener-bener leuleus taya tangan pangawasa. Cek Banara terang-terangan ka Malati bodas. Ulah seueur emutan Kang Banara, perkawis eta mah parantos hak akang sarta kewajiban abdi kanggo ngabantun akang ti dieu. Pokona mah akang kedah salamet sarta kedah tebih ti sayang iblis. Kanggo abdi bujeng-bujeng sifatna tanaga dalah nyawa oge rek rela kanggo ngabelaan kasalametan akang. Margi akang teh calon pimpinan si 3 jago. Abdi reueus upami tiasa ngabaktikeun tanaga ka pamimpin. Cek Malati bodas nyarita antem. Banarangan ukur mangut bari mesem pok nyarita saperluna. Malati, hayu atuh urang miang. Cek Banara bari nyeklan wasi kuning nu aya di jeroeun bajuna. Malati bodas teu loba catur deui regenyeng Banara dipayang terus dibawa leumpang lalaunan. Tapi harita teh para mitra sadaya anu ngagorowo. Malati, anjeun ulah jaleur janji bebaskeun heula diri kuring. Tuh ampun Malati,
cek Nyi Maria ti kajauhan kebeg Malati Bodas ngarenjag. Reglempang eureun heula ari Banara kaget pok nanya ka Malati Bodas. Saha nu gegeruan teh Malati? Kadanguna jiga nu nalangsa pisan tulungan heula tu Malati teu hade ngantep ka nu nalangsa. Cek Banara bari ngareret kana beungeut Malati Bodas. Kang Banara eta teh si Maria nu nyana kabur ka akang teh manehna diborogon ku abdi dina tangkal kai. Dabongan geus kumaha ngahina ka akang sareng ka abdi. Jawab Malati Bodas bari ngalieu ka tukang manehna oge ari hatena mah teu tega nyiksa Nyi Maria. Beuh, ulah kitu Malati. Sanajan nya manehna ngiwat akang tapi dadalang nama si Kalingking. Malah mamanehna ge diancam rek diala nyawana ku si Kalingking. Tah kumargi kitu ulah ditambahan deui katunggaraanana Malati buru-buru bebaskeun heula. Cek Banara bangun kurang panuju kana kalakuan Malati Bodas. Upami nu nyarios kitu sanes Kang Banara tangtos ku abdi moal gugu. Margi si Maria sasat geus nyapekeun ka abdi sarta nyirakakeun ka akang. Nanging kumargi anu marentah teh Kang Banara nu dianggap hiji pamimpin tangtos bakal dilaksanakeun. Mangga calik heula Kang di dieu. Cek Malati Bodas bari ngecageun heula Banara. Geus kitu mah terus ngaleos tapi gajang dicalukan deui ku Banara. Ka dieu heula Malati akan rek nanya heula ka Malati. Cek Banara bari ngagupayan ka Malati Bodas kapaksa Malati Bodas balik deui pok nyarita ka Banara. Aya pikir sari naon Kang Banara mangagera saurkeun. Si Maria teh jahat. Tapi urang teu aya hak pikeun ngahukuman. Tah kumargi kitu bebaskeun kalayan hate nu sadar tur ikhlas. Keun bae kajahatan geus kaliwat mah da akang geus salamet ayeuna mah. Lamun manehna cacada teu waraheut wayahna ubaran heula. Cek Banara ciga nu geus nyahueun kana kaayaan Nyi Maria. Tubuh Malati Bodas meni ngarenyag beungeut katara rada pias pok ngajawab semu gugu. Mangga Kang, tangtos ku abdi bakal dilandongan. Permios Kang Banara. Cek Malati Bodas bari manggut. Mangga Malati omat sing hati-hati. Jawab Banara bari neuteup ka Malati Bodas nu geus ngaleos. Beuki lila Malati Bodas beuki jauh ku Banara teu waleh dituturkeun ku paneuteub. Lila antara nasrog Nyi Malati Bodas ka Nyi Maria. Pok Malati nyarita bangun keheul. Rek naon anjeun teh Maria gogorowokan ciga nu gelo? Malati, anjeun geus nyieun kasalahan kana diri anjeun sorangan. Anjeun janji ka kuring, yen lamun Banara geus karebut deui, kuring rek dilepaskeun ku anjeun. Sarta reut kuring dina pipi rek diubaran. Tapi nah anjeun kalah karek ngaleos. Ulah kitu Malati, anjeun jalir janji ingkar tina subaya. Cek Nyi Maria jiga nu keheul deui lantaran asa dihina pisan ku Malati Bodas. Renghap Malati Bodas narik napas panjang. Manehna asa kasiksa ku perasaan bubuhan jalma nu kasar tur barangasan. Ayeuna kudu nurut kana kahayang Banara. Tubuh karasan asa beudat. Tapi kulantaran inget kana jangjina kasih saron jeung janji ka Nyi Maria akhirna Malati Bodas nguat-nguat maneh pikeun neken perasaanana bari pok nyarita. Hampura kuring teh Maria, kuring geus kabulen ku kabungahan lantaran Kang Banara geus karebut deui nu akhirna mah poho kana janji ka diri anjeun. Heug ayeuna mah anjeun rek dilepaskeun. Tapi kudu janji ka kuring, sanggup atawa henteu Maria? Cek Malati Bodas bari neuteup ka Nyi Maria panon rada layu jiga nu bingung. Naon janjina Malati pok geura caritakeun ka kuring, tangtu ku kuring bakal dilaksanakeun. Asal ulah ngarugikeun we ka diri kuring jeung deui ulah nu beura teuing. Jawab Nyi Maria bari neuteup. Gampang Maria, kahiji anjeun ulah nyieun deui kalakuan anu geus jiga tadi. Omat ulah rek kumawani ngaganggu ka Kang Banara lantaran teh calon pamimpin. Kadua anjeun kudu ngabejakeun rahasia Nini Kalingking sabenerna. Rek ka mana manehna jeung rek naon pangna kaluar ti guha, sok terangkeun heula. Kasanggupan anjeun teh Maria? Cek Malati Bodas bangun teu sabar hate meni ngagolak tapi tetep perasaan diteken sakuat tanaga. Dalamun teu inget kana papatah ti Banara mah geus tangtu Nyi Maria bakal diparagateun nyawana. Perkara kitu mah kuring sanggup ngalaksanakeunana Malati. Sok atuh uraan heula ye ngabarogod awak kuring talina. Hese nyaritana ge abadi kieu mah eunghap sing percaya ka kuring Malati. Cek Nyi Maria meni ngalengis. Ari ngadenge kitu mah Malati Bodas rada karunyang. Tangtu kuring bakal dilaan talina. Jawab Malati Bodas bari terus mukaan tali anu ngaborogon Nyi Maria. Puguh para mitra sadaya Nyi Maria ngarasa bungah nu taya papadana.
hate ngarasana guligah karasana sarta jangjirek nurut kana kahayang Malati Bodas. Gelila antarana Nyi Maria geus bebas deui rumpuyuk brek Nyi Maria diuk satengah ngabebeutkeun maneh. Sigana awakna karasa leuleus jeung lungse pipi nu diturihan ku peso karasana peulih nyautan. Katara Nyi Maria menimuringis nahan kanyeri. Duh peurih nuhun Malati sok dengekeun ku anjeun kuring rek nerangkeun ini kalingking. Cek Nyi Maria bari narik napas panjang panon neuteub ka Nyi Malati Bodas. Sok geura carita ku kuring rek didengekeun. Jawab Malati Bodas bari gek diuk tapi bari taki-taki pikeun ngajaga hal-hal anu teu dipiharep. Kuring teh sabenerna mah diutus supaya neangan awewe nu masih keneh parawan lobana duaan rek dipake ubah rek keajayaan ini kalingking. Lamun teu manggih tangtu diri kuring nu bakal jadi korban. Ari sabab pangawasan ini kalingking dina danget ieu katut segala rupa kagagahanana kabilang teu mental. Lantaran geus heubeul teu ditumal ku hamperu jalma. Malah mah manehna teh teu hasil nyiksa banara lantaran pangawasanna teu mental. Ayeuna manehna rek neangan kuring sigana mah lantaran eta nini kacida bengisna jeung teu boga rasa kamanusiaan. Kitu tah sabenerna mah Melati anjeun perlu nyaho. Ceuk Nyi Maria ngadadarkeun kaayaan nini kalingking. Syukur Maria eta keterangan kacida gede hargana pikeun kuring. Tapi kuring can ngarti kumaha carana manehna ngagunakeun awewe nu masih keneh parawan teh. Jeung naon hasiatna pikeun manehanana namatak namahan kagagahan anu leuwih kitu-kitu. Ceuk Malati Bodas siga nu panasaran lantaran inana inget kana caritaan Sutara nu kungsi nerangkeun perkara eta. Basa nyirat manah diculik ku nini kalingking dumatak Malati Bodas panasaran dahayang nyaho kana rusiah nini kalingking nu sabenerna. Ari carana mah kuring can nyaho Malati tapi tadi kungsi nyarita ka kuring yen eta awewe teh masih keneh parawan teh rek disiksa heula nepikeun ka malam Jumat Kaliwon. Nu saterusna dadana bakal dibedel serta hamperuna bakal dihakan ku nini kalingking. Ari gunana kahiji pikeun mulihkeun sagala rupa kagagahan jeung kadugalan, kadua pikeun namahan umur. Tah kitu nurutkeun katerangan hukum si kadenge ku kuring mah. Tah kulantaran kitu manehna ayeuna teh kacida nafsuna kanu ngaran Banara. Lantaran Banara teh geus dianggap hiji panghalang pikeun manehna. Da kungsi nulungan hiji parawan anu ngaran Ratmana. Ngan anu nulungan mah bapana anu katelah Bahaimu. Tapi meupeus keuyang ka Banara. Atuh saja bati kitu Banara teh dianggap hiji musuh kabuyutan. Lantaran geus kumawani nulungan si Tangkorak Hideung. Nu akhirna ayeuna teh jadi bisa bebas deui. Anu mana hal ieu teh bakal ngajadikeun banjir getih di kalangan persilatan. Kitu nurutkeun katerangan ini kalingking mah jeung jawara-jawara sejena. Ceuk Nyi Maria nerangkeun kaayaan ini kalingking kalayan panjang lebar. Puguh Malati Bodas meningah ulang pok ngomong deui. Tetela berat ya. Kang Banara dijadikeun sasaran padahal mah Kang Banara teh can puguh salah. Jeung deui memang da teu salah lantaran Kang Banara mangan sakadar rek neangan hiji jalma anu geus mateni bapana. Malah ayeuna geus aya laratan nu pasti yen nu mateni teh nini kalingking pisan. Kalayan minjem leungeun muridna dina perkara si Tangkorak Hideung. Atuh Banara ge teu salah deui. Lantaran sakadar kabeneran wungkul harita teh Kang Banara rek tarung ngalawan nini kalingking kari-kari badogna beal. Terus manggih pedang anu nancep dina tutunggul nu mangrupa tangkorak. Kalayan teu boga curiga eta pedang dicabut anu akhirna kuburan ngabeledug lir Gunung Bitu. Dina jero kuburan kaluar hiji makhluk anu ayeuna dikenal si Tangkorak Hideung. Jadi Kang Banara mah teu boga niat rek nulungan nu dikubur. Jeung deui nu dikubur teh cantang tu jalma jahat. Tah kitu nu sabenerna mah Maria. Anjeun perlu nyaho kana kalakuan jeung lalakon anu sabenerna. Kade ulah kabawa ku sakaba-kaba. Anjeun kudu bisa milih-milih mana nu bener jeung mana nu jahat. Atuh sajabana deui kuring geus nyaho yen anjeun teh anakna burak siluman salah sahiji ti genep jago anu geus namahan pati alatan maen maneh lantaran ngarasa wirang teu bisa ngarubuhkeun si Tangkorak Hideung. Jadi nu sabenerna mah burak siluman teh teu maot dipatene ku si Tangkorak Hideung, malah mah sabalikna burak siluman geus ngajadikeun Kang Banara pinanggih jeung lara anu kacida beratna. Lantaran getih nu ngocor dina dirina teh sampurna alatan diganggu ku bapa anjeun. Sakuduna mah anjeun teh menta dihampura ka Kang Banara lain ngakalakeun rek mawa ngalan nyawa. Tah kitu Maria kumaha kaharti ku anjeun? Ceuk Malati Bodas para mitra sadaya. Teu boleh tatag dina nyaritana nyaritakeun lalakon anu sabenerna
sakabeh Rusia Nyi Maria teh bisa kabaca ku Malati Bodas. Para wargi sadaya da puguh memang anu sabenerna geus diterangkeun ku si Saron. Hulang Nyi Maria ngahulang bakat ku bingung tetela sakabeh belang dirina teh kanyahoan ku Malati Bodas. Akhirna manehna nyarita bari ngalengis. Aduh, satecana Nyi Maria nyarios. Mangga ngaso heula para mitra ngaso-ngaso. Harita para wargi Nyi Maria nyarita barengan. Duh, hampura Malati. Sakabeh caritaan anjeun teh bener, kuring masa salah. Kuring teh geus ngajur nafsu umar-amara. Akhirna kuring pinangi jeung lara. Kuring sadahra ieu mah Malati. Kuring teh aya dina jalan salah. Kudu kumaha atuh kuring teh Malati? Cek Nyi Maria bari ngumara cimata. Bisa terus ngalemereh mapai pipina anu tatu puguh karasana peulih mulai lumayan. Berbeda jeung raheut dipurulukan ku uyah segeruk Nyi Maria ceurik bangun kanyerian. Puguh Malati Bodas ngarasa watir ari nempok kitu. Pok nyarita bari lumareuda. Maria, ulah pondok pangharapan pipi anjeun anu raheut ku kuring rek diubaran. Kasalahan anjeun anu rek dihampura ku kuring. Tapi anjeun kudu mentah heula dihampura ka Kang Banara. Malah anjeun perlu nyaho Kang Banara teh pimpinan sigenep jago nu anyar. Anjeun kudu tunduk ka anjeunna. Malah masih tangkorak hideung ge aya dina parentah Kang Banara. Si tangkorak hideung ngawula ka Kang Banara atuh komo anjeun mah dasarua jeung kuring pada ngora kene. Cek Malati Bodas bari nyakelan pihilang Nyi Maria. Terus cengkat nyengkatkeun beungeut Nyi Maria nu keur tungkul pok Nyi Maria nyarita deui. Atur nuhun atuh Malati, kuring bunga ngadenge caritaan anjeun. Di mana ayeuna Banara teh kuring rek menta dihampura. Cek Nyi Maria. Bari netep ka Malati Bodas beungeut anu beureum ku getih katempona menipias tapi hatena pinuh ku pangharapan. Maria, hayu tuturkeun kuring. Tuh di ditu Kang Banara nungguan urang, hayu buru-buru Maria. Di sisi kalingking datang manten, mangkaning di dieu teh deukeut keneh kana sayangna. Cek Malati Bodas bari jung nangtung. Geus kitu mah jung Nyi Maria oge nangtung terus nuturkeun Malati Bodas anu geus ngaleos di dinya. Keuleut sawatara waktu Malati Bodas jeung Nyi Maria geus tarpi ka Banara. Wanita keur nungguan bari diuk dina batu. Barang nempo Malati Bodas geus datang deui bari mawa batur Banara bangungaheun. Hatur nuhun Malati, anjeun katempona bisa mawa diri sarta bisa nahan amarah nu akhirna bisa nyadarkeun ka batur. Ieu teh hiji kamajuan hirup anu kacida gede hargana. Kumaha Maria cager? Cik Banara bari neuteup kanuduaan. Pok Malati ngajawab kalayan sopan. Atur nuhun ari katampi mah Kang Banara. Abdi geus ngaraos bingah dupipun Maria ayeuna nuju teu damang. Jalaran rarai raheut tilas ditulihan ku peso. Mangga nyangakeun Kang Banara abdi mah rumaos lepat. Cek Malati Bodas bari ngluk tungkul. Banara meni ngaranjug. Jeung nyana kumanehna ge katempo beungeut Nyi Maria teh pinuh ku getih anu geus gararing semu hideung. Keun bae Malati nu geus kaliwat mah ulah dipikiran deui. Da kangge ngamaklum tapi pikeun ka hareupna ulah kikituan deui. Urang kudu silih hargaan kumaha anjeun cager Maria. Cek Banara bari ngareret ka Nyi Maria anu keur ngeluk tungkul bangun era jeung sieun. Pangestogan nu ieu rarai abdi janten kieu. Jawab Nyi Maria bari ngisap beungeut lalaunan. Keun bae Maria. Raheut dina kulit mah sanajan parna ge masih keneh bisa diubaran. Eta mah ku kuring teu dianggap hiji panyakit, tapi nu penting anjeun kudu cager tina panyakit anu sok nyerang kana hate jeung patekadan. Tigana ayeuna mah cager anjeun teh nya. Nuhun Maria kuring ge milu bunga. Cek Banara bari neuteup ka Nyi Maria nu keur tungkul caritaan Banara kadenge ku Nyi Maria estu mata genah pisan. Tiis kana ati ngeunah kana awak malah mah asa jagjag. Kanyeri dina pipi teu karasa bluk Nyi Maria nyuuh kana dampal suku Banara. Segruk ceurik menika nyerian diselang ku inghak-inghakan. Hapunten juragan abdi teh abdi rumaos lepat parantos nyangki awon ka salira sarta parantos kumabantu nuhak camplak.
kalepatan abdi estu salaput hulu teu aya pupurieunana. Duh hapunten abdi teh juragan, tikawit ayeuna kahareup mah abdi teh sejaku maula we ka salira abdi rela ngorbankeun jiwa sareng raga kanggo ngabelaan kasalamatan hiji pamimpin mugi katampi ku salira. Ceuk Nyi Maria bari nyuh kana suku Banara. Kebak Banara ngarenya bisa takar kebak utamana ngadenge caritaan Nyi Maria nu ngaku-ngaku rek bumela ka pamimpin sedengkeun Banara teu rumasa jadi pamimpin. Ulah kieu Maria, sok-sok cengkat deui. Naon sababna anjeun nyarita kitu? Komat ulah salah hati Maria, kuring mah lain pamimpin, tapi kuring boga cita-cita yang numpes kajahatan jeung nanyerkeun kaadilan tur bebeneran. Tak kitu cita-cita kuring teh. Laras juragan, nu kitu cita-cita teh pantes disebat pamimpin. Margi tiasa ngabentenkeun mana nu laras sareng mana nu abon. Da upamisana siji pamimpin mah moal tiasa kitu juragan. Jawab Nyi Maria keukeuh nganggap pamimpin ka Banara. Salah Maria. Nu kudu nyaho kana salah jeung bener mah lain ngan pamimpin wungkul. Galah bawahan oge atawa rakyat kudu nyaho kana perbedaan antara salah jeung bener. Kitu ceuk pamicir kuring mah. Ari pamadegan anjeun kumaha Maria? Ceuk Banara kalah kabuki panasaran. Eta ge laras juragan, nanging aya nu langkung ti kitu. Jawab Nyi Maria bari ngareret ka Banara sakedeung geus kitu mah tungkul deui ari Banara pok nanya deui. Naon deui sajabat ti kitu teh cing sakalian caritakeun. Nu disebat hiji pamimpin teh juragan, sanes mung sakadar kagungan anak buah wungkul atanapi kagungan rakyat. Nanging hiji pamimpin teh kagungan sifat nu jujur, bener, pinter tur bijaksana serta terang kana hak sareng kewajiban. Ta eta sifat nu disebat neme teh sadayana ge aya di salira. Janten yakin salira teh hiji pamimpin anu sanggeum mimpin sagala rupa tindakan dugi ka akhirna bebas tina pada melanjahat. Ta eta nu dimaksud hiji pamimpin ku abdi mah. Jawab Nyi Maria bari ngarenghap narik napas panjang. Siga anu ngarasa dugina hate lantaran geus bisa ngedalakeun isi hatena. Banara jeung Malati bodas ungut-ungutan tanda ngarti pok Banara nyarita deui. Kuring ngarti kana eta caritaan, tapi nah anjeun ngarasa yakin yen kuring ngabogaan sifat anu disebut tadi. Naon buktina? Cik Banara siga nu hayang ngajugjugan isi hate Nyi Maria. Hatur nuhun ari kahartos mah juragan, sareng deui abdi ngahartos sareng yakin yen salira teh ngagaduhan sifat anu tadi teh. Dupi buktosna kahiji salira teh teu kagungan rasa memusuhan sareng abdi. Padahal mah abdi teh parantos yakin ngarugalkeun ka salira, malih mah ngabahayakeun kana jiwa salira. Atuh sajabi teh eta sagala rupi lalakon salira ku abdi parantos katingali sadayana. Tah kitu buktosna mah juragan, ku abdi parantos katingali. Jawab Nyi Maria beuki tegas. Atuh Banara jadi ngahuleng manehna ngarasa salah tingkah. Pedah Nyi Maria nyebutkeun geus rupa-rupa bae. Sajabana ti nyebut pamimpin make nyebut juragan sagala rupa. Maria, sakabeh katerangan anjeun ku kuring kaharti. Tapi anjeun teu kudu kaleulewihi ka kuring make nyebut juragan sagala rupa. Sebut we anu pantes atungan anu yakin mah kuring teh Banara. Taina kuring rek nanya kumaha maksud anjeun ayeuna? Cek Banara ciga nu hayang mungkas caritaan lantaran manehna teh teu hayang dipuji-puji ku batur. Hatur nuhun juragan. Ulah nyebut juragan. Cek Banara megat kalimah. Nyi Maria bingung pok neruskeun caritaanana. Mangga atuh ari kitu mah salajengna atuh disejang ngiringan we sareng salira. Abdi mah bade ulun kumaula ka juragan Banara. Cek Nyi Maria tetep nyebut juragan. Banara meningarahu siga nu ngarasa capek. Akhirna pok ngajawab. Nya kajeun atuh ari kitu. Tapi anjeun kudu nyaho kaayaan kuring teh batan sakieu boro-boro bisa leumpang jauh atawa tarum dalah ngalakonan hirup oge kacida beratna. Lantaran tanaga kuring teh keur musnah, jadi lamun aya naon-naon bakal ngaripuhkeun ka anjeun. Bisi teu percaya mah tanyakeun ka Malati bodas. Cek Banara ngebrehkeun kaayaan dirina. Bisi kahareupna aya kajadian anu teu dipiharep gancang Nyi Maria ngajawab. Ulah alitnya manah juragan. Abdi ge peryogi sayogi kanggo ngabelaan salira bujeng-bujeng sifat tanaga. Dalah pati ge tantos bakal dipasrahkeun. Asal kanggo ngabelaan nu janten pamimpin we. Abdi parantos ngamaklum kana segala rupina. Serta abdi banget percanten ka salira.
nanging abdi teh aya pamunut sakedi. Cek Nyi Maria nyarita teu kebat sigan ngarasa kagok jeung sieun ku Banara. Ulah ngarasa kagok sok. Caritakeun pamenta anjeun, hayang naon anjeun teh Maria? Atawa rek menta naon ka kuring teh? Cek Banara bangun teu sabar. Panon neuteup ka Nyi Maria kitu deui malati bodas panon neuteup seukeut ka Nyi Maria. Hatur nuhun juragan, kieu maksud abdi teh. Rupina ku salira oge parantos kasaksian kumaha kasauran ini kalingking ka abdi. Nalika aya di lebet guha, kapan anjeun teh ngancam ka abdi. Bener, kuring ge ngarti kana hal eta mah. Terus kumaha? Cek Banara beuki panasaran, pok Nyi Maria nyarita deui. Sumuhun abdi teh dada perlindungan we. Di salira margi abdi teh rumaos, pati abdi nuju diintip ku nini kalingking. Tah kumargi kitu abdi bade munut kabeningan gali salira kanggo nulungan ka diri abdi nu diancam pati ku nini kalingking. Nanging sok sanaos kitu oge abdi moal cicingeun tangtos bakal mantuan berjuang kanggo ngalawan nini kalingking. Kitu maksud abdi teh juragan. Cek Nyi Maria ngajelaskeun pamaksudanana. Banara meni umbut-umbutan samemeh ngajawab ret. Banara ngareret heula ka malati bodas pok nanya, kumaha pamaksudan anjeun malati? Cik akang minta keterangan. Cek Banara jiga nu hayang dibantuan mikir lantaran para mitra pikeun Banara rada berat da puguh boro-boro ngajaga kasalamatan diri batur dalah diri sorangan ge gumantung kana kakuatan malaputi bodas. Pok malati bodas ngajawab kalayan ngayakinkeun. Ulah seueur emutan Kang Banara, pamunut Nyi Maria mah sanggupan we. Margi da moal aya rugelna kanggo urang, malihan tiasa namihan kakuatan kanggo urang, kitu emutan abdi mah Kang Banara. Ya nuhun malati. Akang geus satuju. Tah kitu geuning Maria. Heug pamenta anjeun disanggupan ku kuring, tapi syaratna anjeun kudu daek babarengan jeung kuring, sarta kudu janji rek silih belaan. Lantaran ari kaayaan kuring batan sakieu, ku anjeun ge geus kanyahoan. Cek Banara bari ngareret deui ka Nyi Maria atuh puguh Nyi Maria meuni bungah para mitra sadaya mung hanya kal waktosna kabujang sehe.